Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana kumaha daramang jeung patepang sareng simkuring dina channel ieu. Nah insyaallah simkuring baris ngarencangan pamirsa sadayana unggal wengi tabuh dalapan ku dongeng-dongeng Sunda ya. Urang nostalgia ngadangukeun dongeng Sunda sapertos kapungkur mah dina radio. Ayeuna mah versi YouTube aya videoan mung suantena nya. Dina wengi ayeuna aya hiji cariyos nyaeta anu judulna Mapai Jalan Paninengan. Ieu cariyos teh karya Kang Imam Mutakin anu parantos dimuat dina majalah Mangle edisi 2874. Nah, ayo urang lajengkeun wae kana cariyosna, mangga geura siapkeun cikopina, siapkeun caneuteunana, wilujeng lalason, wilujeng ngadangukeun. Sewu bentang baranang ngiceupan tina amparan mega peuting anu wening. Pating borelak mapaesan jagat gumiwang. Asa kakara deui neuteub mayakpakna bentang. Da sasarina mah tara ieu pirajeunan tunggah tanggah kaluhur. Nu dipencrong teh iwal tumpukan kertas jeung layar laptop nu pating jareblag ku angka. Kitu jeung kitu wae ngaliwatan guluyur waktu teh. Hawa nyelecep kawantu nyedek ka janari. Kadak kodok kana saku jaket, rokok kari cangkangna, poho teu meuli heula amunisi seseupeun. Rurusuhan tuda ti dayeuh teh sieun kapeutingan, tapi angger we geuning anjog ka cidulang mah leuwih ti tengah peuting. Kebeneran di lebah pengkolan aya warung nu muka keneh. Mobil ngisi reug eureun. Mesin mobil dipareuman, jrut turun ngadeuketan warung. Saenggeus tepi, gasik uluk salam. "Bade ngagaleuh naon, Kang?" tanya lalaki tengah tuwuh saenggeusna ngajawab salam. "Roko sampurna mil sabungkus, Kang." Nu dagang nyokot pesenan, song roko diasongkeun, gap ditampanan song duit saharga roko. Saenggeus amitan ka tukang warung, sup deui kana mobil, digas lalaunan. Lampuna nyebrot nyaangan jalan gede nu dikenca katuhuna rajeg patokoan nu narutup. Ngajalankeun mobil ge teu hayang tarik, kapan niat datang ka dieu ge hayang mulangkeun paninengan, ngumbar ka waas mangsa baheula. Mun ceuk istilah sejenna mah napak tilas atawa nostalgia. Najan nya pituin urang dieu, tapi da geus teu boga sasaha di dieu teh. Puas sobat jaman bolo ge geus aringkah neangan pakasaban di luar kota. Ngambah jalan hirup sewang-sewangan, luyu jeung gurat takdir tinu Maha Suci nu ngatur sagala urusan. Tapi lamun nya maranehna geus aringkah ti ieu lembur, kuring mah yakin hate jeung paninenganana moal bisa incah. Cara ayeuna najan salawe taun ninggalkeun ieu lembur, geuning dina hiji mangsa mah misono. Hayang nyawang mangsa kaliwat, tisaprak bapa pindah tugas ka Jakarta. Kuring sakulawarga teu kungsi ka Cidulang deui. Tumetep di ibu kota we, dibakutet ku kasibukan sapopoe. Khas urang megapolitan. Nepi kameh poho kasarakan. Loba pisan robahna Cidulang teh, salin jinis, teu bina jeung kota. Duka teuing kamajuan atawa kemunduran,
sigana lebah dinyamah gumantung ti mana urang nempona. Mun ditempo tina pangbangunan mah atra lembur teh maju. Kapan baheula mah jalan ge tarahal, batu patinggal lituk, kendaraan ukur delman atawa padati, arang langka nu tupak motor sumawana mobil. Dikencak katuhun jalan rajeg ku tatangkalan galede tur jaranggotan. Tah warung nu cikeneh dibelian ge baheula mah kebon awit caneum, pucukna ngaroyom, geueuman, matak muringkak nu ngaliwat. Mun nincak wanci isa tara aya nu wani ngulampreng, sok kabejakeun cenah di lebah dinya teh aya ririwa awewe nu beungkeuleukan. Sukuna di luhur ngait kana dahan, sirahna ka handap, badi skalong. Cenah mah eta teh ririwa ceum imin, nu maot alatan dipergasa ku welasan lalaki dina jaman gorombolan. Tapi da ukur carita nu teu bisa dibuktikeun bener henteuna, buangan saukur pitutur nyingsieunan budak, sangkan ngampih atawa ngaji nalika datang mangsa sareupna. 50 meter tidinya handapeun tangkal sawo aya gardu ronda. Lamun layung sumirat, kuring jeung babaturan sok ngawangkong. Nu dicaritakeun teu jauh ti perkara sakola jeung main bal. Ketang, nu jadi tujuan utama mah lain hayang-hayang teu ngawangkong, tapi ngadaguan nu ngaliwat. Lain sagawayah nu ngaliwat, ieu mah jirim campernik nu teu woleh jadi sekarna alam lamunan. Nia Widaliah, putri bungsu Mang Jajang Bandar Sayur, nu sok ngaliwat saban bada asar. Na waktu manehna indit pikeun ngajar ngaji barudak leutik di masjid. Najan ukur di baledog imut, hate teh bagja liwat saking. Leuwih-leuwih ti meunang SD-SB nu jaman harita keur mahabu. Peuting bagian rumaja nu ngaraji teh diwuruk ku Mang Lebe, hiji tokoh nu sumanget dina ngawangun akhlak urang lembur. Khususna kaum rumaja, mupruk ku pangaweruh malah rumaja timuwuh jadi muslim nu sajati. Dasar nu keur ligar sesekar asih, dina waktu ngaji ge kuring jeung manehna sok maling reret, silih imutan, aya geter nu teu bisa dihartikeun nu nyaksrak kana sajeroeun awak. Atuh dina waktuna mulang, manehna sok dianteurkeun bari pada nyekel obor teh, teu eureun cacarita. Kahayang mah nyaritakeun perkara rasa nu nyamuni dina sajeroeun dada. Tapi nya eta taya wawanen, tapi yakin manehna ge surti. Mun geus nepi ka imahna sok dibagiakeun ku bapana, dareh deh pisan. Samalah sok dititah asup ka imah sagala. Tapi kuring tara daek, dadakuna mah bisi disebut neangan kasempetan. Aya nu dianjing caikeun, katambah emak jeung bapa omat-omatan, malar kuring soson-soson diajar, ulah kaganggu ku perkara nu can waktuna di hal ieu papacangan. Mobil teh nepi ka hareupeun tangkal sawo. Aya keneh tangkal sawona mah, tapi garduhna nu geus eueuh. Garduh salin jinis jadi minimarket, Alfamart jeung Indomart. Geus tarutup hareupeun Alfamart aya 2 rumaja keur nyaroo HP. Beuh, oyak kieu aya keneh budak nu ngulampeng, ceuk keurentes teh. Ah, mabar jeung samah teu baleg, ceuk nu di jaket hideung. Kela inung aing nelpon heula. Tembal nu di kaos hideung. Nah, ulah ting diangkat inung sia mah. Nah, paling ge keur bobogohan jeung boronong di kape. Nu di jaketnya kakak. Gandeng montong kitu ka inung aing. Mania mah nya ge gawe di kape da teu bangor. Indung aing mah digawe keur ngabayuan aing saadi-adi. Geuning harita aing kungsi nempo inung maneh dianteurkeun lalaki.
bosna ajangan ka indung tapi da indung mah teu ngalayanan sakali deui indung mah ukur butuh ku gawean lian ti eta mah henteu nu di kaosnya henteu teh hareupeun maneh tukangan mah buka teuing pan geus sabiwir hiji indung maneh mah bangor nu di jaket embung eleh ganeng jal ari maneh rek ngajak mabar atau ngajak gelut sakali deui ngahinda indung aing dipeupuh tah cukang irung teh nu di kaos deung nafsu nu di jaket teu nyarita deui antukna jempling taya nu nyarita marehna tungkul muser kana HP na sewang-sewangan hate ratuk tutunggulan basa ngaran Nia disebut naha Nia nu kungsi jadi kembang impian mangsa rumaja atawa lain Nia nu kungsi maledogeun imut mun ngaliwat ka hareupeun garduh atawa Nia nu lian buahnya nya tapi piraku mun ngadenge kana eusi caritaan budak nu di jaket tadi mah teu ngagambarkeun jirim Nia nu baheula di Piwanoh Nia nu getol ka masjid Nia nu sok dianterkeun balik nya Nia anakna Mang Jajang tea nu teu weleh ka pidamdam berang peuting najan rasa nu ngagalura teh ukur kemba mobil maju deui reug eureun hareupeun Masigit jerut turun jenang tung di buruan Masigit mencrong wangunan nu baheula kungsi dijadikeun tempat ngalapangarti ngageuri nempo kaayaan Masigit nu tiiseun paroek terasna ledug tihangna pinuh rambat lancah kusena ge geus barobo buatara aya nu ngeusian jejauheun ngurus kamana nya Mang Lebe aya keneh kitu harita basa kuring rumaja ge umurna teh geus 48 tahun dina jumenengna keneh ge geus kolot pisan 70 tahun leuwih mah aya sigana lebar temen mun di Cidulang taya nonoman nu nuluykeun lacak pinuji Mang Lebe ras inget kategalan nu sok dipake ngarit mobil dikunci flash HP dihurungkeun nurugtug mudun ngaliwatan mangpuluh imah gedong nu di garasina ngabagug mobil kaluaran anyar tetela Cidulang ayeuna geus beda teu lila anjog kanu dituju ngarenjag didinya ngajengleng wangunan tohaga di terasna loba jalma pating laliud saleuseurian bari nyanyian di jero mah geus puguh deui pabuis kaluar asup tempatna naon ari ieu gerentes hate lar aya nu ngaliwat awewe sapantaran dibarengan lalaki bayuh-yuh lempang muru mobil nu diparkir handapeun tangkal rambutan teu kasamaran manehna pisan nu baheula sok didaguan ngaliwat saban burit tea nu sok silih rindatan di Masigit nu sok dianterkeun nepi ka imahna nu teu berat nyawangna jirimna teu loba nu robah awakna angger lenjang nu robah ukur rasa kemba nu bihari dadak sakala ngahiur bareng jeung hiliwir angin janari buah rasa nah hatina mah geus lila ge carem tilem ngahiang bareng jeung robah na zaman red kaluhur bentang angger baranang tapi rindatna teu cara tadi semu cileuyeu bangun nyidem Bang Balu sakitu pamirsa nya ieu lalakon teh anu judulna Mapai Jalan Paninengan cariosna ieu anu nuju nostalgia kalemburna ka Cidulang nya nyawang mangsa ka tukang mangsa nuju barudak bolon ras inget ka hiji wanoja anu dipikamemetna kapungkur nyaeta Neng Nia tea Nia Widaliah nya tos sababaraha puluh tahun tetepang pas harita tepang teh keluar di hiji kafe sareng digandeng ku hiji pamegat Nia anu tadina sok ngajar ayeuna benten nah eta nya hiji carios nostalgia Mapai Jalan Paninengan
Sakitu panginten tisim kuring mugia tiasa jantan ngahibur para wargi sadayana. Hatur nuhun anu parantos manco dina ieu channel dina ieu carios. Mudah-mudahan kapayuna tiasa ditepangan deui dina carios-carios anu enggal deui nya. Hatur nuhun permios sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.